Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunul ahwalu ila zulmaniya hawa nafsaniya hawa syaitaniya. Yang terkadang ana oboh birang-birang haliku kang bangsa zulmani atau kang bangsa nafsani atau kang bangsa syaitan. Qala ahlul lahwi ngucap sabah ahli memengan qad yanjazibuna. Teman-teman dari magat dari ahlul lahwi al-laila wan nahar dalam mengilan awan wa qadda waqifin alaigang kandegabeh ilahwi ming dalam memenganane ahlul lahwi fa gogidnya naon nedde goibina anu malegang gaib gabe anu saking ahli lahwi. Walahwalur rabbaniyah hiyallati tansawan zikrillah lan uti ahwal kang bangsa pangeran maikut daya ahwal iku kang cukul yalati saking zikiring Allah minal gulubil menawwarati saking pirang-pirang ati kang den padangaken wa ansimai mataharraka ilal hadrah lan saking ngarungaken barang kang narima usik yang maring hadrah maring Gusti. Ogod dan sawan simaillah wilan terkadang cukul yahwa saking ngarungu ing lahwi memengan idza kana arifan binusrillah kalawan tatkala ana yasi wong iku kang weruh yusrifuhu kang molahaken yasi wong ing lahwi minal batil ilal haqi saking kang batil maring kang hak kama waqa alir rajul. Jadi nyaritakeun ahwal urang ulah kaliru sebab horenganan barang ditilik-tilik ieu ahwal manusia aya 3 rupa aya 4 aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah. Aya zulmaniyah bangsa hideung aya nafsaniyah hideung teh bangsa marah-marah aya nafsaniyah bangsa nafsu aya syaitoniyah bangsa setan eta mah dihijikeun ngahiji tah bakalna aya rabbaniyah. Urang teh keur ngabahas jelema anu jazab disebut majzub. Lamun majzub engke bakal timbul ahwal di luar dugaan, di luar konstatif, di luar naon kitu ngaranna di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Jadi urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang. Urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang, asa aya nu mawa. Eta jazab ngaranna. Aya jelema kuari ngahulang-hulang bae. Lantaran nyana teh kakarak bobogohan disebut mabuk kepayang. Jadi berarti ieu teh keur aya panah asmara nyentil kana jantung sehingga beunang tek lupa daratan ti peuting teu daek sare ti beurang teu daek digawe bloon kan peureum tapi teu hees bentak tapi teu boga deuleuan peureum asa kadeuleu bentak asa karas yang gigi rasa gigi nang kara kasaluhur nangkub asa handapeun blon ieu mah mimiti buka bajuna ka tembong reumbai buluna horeng buah jagong di luar dugaan, di luar konstatif, di luar kitu pengendalian diri. Cak babaturan sia diuk bae ti isuk eta datang ka sore kok betah macem-macem siapa ae urusan masuk urusan aing keur indah jasa di hadapan kuburan keur merenung
bogoh aing di mana ieu aya suara manuk asa suara sia eta bae aya daun katebak angin asa sia teh bae seuring ngawean wah tere edan ieu eta tah kos kitu tah di luar ngana teu dahar ti isuk datang ka sore datang ka isuk deui teu karasa lapar timbul halna lantaran nyana teh keur trisno teh nyaman trisno siapa teh cinta teh kos kitu tah nah sabalikna putus cinta leuwih bahaya deui baygon geus di hareupan bae hal baygon geus deuk diinum bae ku nyana teh aduh sebab eueuh deui di dunia awewe teh iwal ti eta hiji-hijina blon-blon teuing geus budak teu kadeuleu dikontrakan sakitu ambalayahna dicitra tinggal niiran bae tapi cakna cuma satu yang bercahaya sejuta bintang di langit satu yang bercahaya siapa yang meninggalkan aku dibawa oleh cocodot putus cinta nyana Gusti Allah ngalang layung tanya ku bapana cek sia teh ieu kunaon ti isuk teu mandi-mandi geus sabaraha poe sia teu dahar teu nginum kunaon ma geus mama bae ka ditu jeung abah sia ulama geus ulah dianggap anak pan anak aing sia lantaran nu dipake ka cinta ku kula geus tinggalkeun kula ulama putus asa mun teu kawin jeung nyana kula mendingan raga kas empang bae geus tah tapi ulah jero teuing empangna atuh embung ai payah mah nyana ge sarua bunuh diri abdi mah di mana sia bunuh dirina di dinya tadi jukut wah bloon ieu mah budak bener edan ngaranna eta hal tah ngaranna hal tah kos mabuk ieu bangsa setonia ieu mah cerita setonia hampir mirip kos kitu bae hampir mirip sok geura jelema dipelet teh nu tadina nyiduhan teh si Sarwiti teh nyiduhan ka si Predi Predi meureun aslina mah nyiduhan sia teh nyaho aing urang Cisoka awas sia ku aing Sarwiti bin Sarniti gampang sia ku aing cokot buukna saeutik tah di dieuna nitah babaturan dieu puntelkeun A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Mulai Sarwiti keur hees ge hudak. Ngarenjag. Ngarenjagnya. Saha nu ngahudangkeun. Kakara hudang doang tah jam 1. Baca deui. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasy-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Breh bae. Predi. Tambah deui. Idz qala Yusuf li abihi ya pagawean Haji Pudoli baheula inni ra'aitu 10. Kuari mah nyana ieu lu Predi. Go mulai geus isuk-isuk teh daek dahar, sore teh daek dahar. Cak mana teh ka mana sia wit? Dek karimpak. Kai mah saha sia? Predi. Mulai geus acak-acakan hirupna geus teh akur jeung batur hal tah. Eta hal-hal syaitonia tah. Mari kita malam mingguan. Naon? Sudah aku sediakan tuh geleknya, tuh ektasinya, ini birnya. Pokoknya ini mah ikhlas. Kamu tinggal nenggak saja, nggak usah mikir-mikir beli, nggak usah. Saya mah sudah ikhlas ridho. Blon dah budak. The befriended. Mulai guys, tak tengah molotot ya si Ahal datang tak
hal tanapsaniyah takos kadar itu mulai guys tidak terkendali aya nu mawa awak gaib nya tina perasaan biasa. Jadi geus sababaraha macem jatuh cinta keterlaluan gaib perasaanna jadab. Putus cinta keterlaluan ieu ge sarua bae gaib perasaanna jadab. Itu kene mabok ekstasi jadab kene bae. Mabok bir, mensen, vodka dan lain sebagainya jadab kene bae. Termasuk menang gusuran gede jasa kabarnya na huhahehe huhahe poho jazab kene ha teh poho tah eta mah nu kos kitu teh nu kos kitu ieu na zulmaniyah nafsaniyah syaitaniyah atawa ahli lahwi. Nah nyana teh jago jasa ngulinkeun kitu organ. Pak Guru not ini apa namanya? Tah mulai dang 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 tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang leng. Poho jana asa di mana? Ahli lahwi tah nu kos kitu teh setan. Poho atawa nyana jago ngagitar teh memainkan melodi. Waduh. Arah kitu Red Zeppelin. Wah, iya. Jadi pemelodi terkenal dunia ieu mah kelasna moal aya tanding. Tah Oma Irama ge eta nyokotna ti Zeppelin. Wah, siapa teh nyaho naon pan. Terus diulinkeun tangkaleng poho ahli lahwi jazab kene sareng lahwi ngaran. Rohna eta-eta kene. Rohna nu aya di awak eta-eta kene. Jadi bisa zulmaniyah, nafsaniyah, syaitoniyah. Tah, eta teh kos kitu aya pernah terjadi di Jakarta kadieu lain lalagaan. Pak Kiai saya mau bertanya, ada apa? Saya ini alhamdulillah cek manehanana. Kenapa? Saya mungkin anugerah dari Allah. Emang kenapa? Jadi mungkin saya udah diberi anugerah tugas saya dakwah. Ya alhamdulillah tuh bagus. Iya. Jadi cuman saya mau bertanya, saya nggak bisa dakwah, saya tuh kalau nggak makan BK. Kita mah pel anjing pon BK mah tuh. Jadi para timbabok teh BK, Uriahi, Pemolib termasuk ekstasi takos kadar itu. Aing ge nyaho ngaran doang ti sia. Diinum. Nah, eta teh bloon ustad teh nu ngomong gitu. Beneran ditabak kakula nanya. Saya nggak bisa dakwah kalau nggak minum itu. Nah, minum itunya untuk dakwah. Nah, ini boleh apa enggak? Asana kau yang dihajar bisa banget sih aku ini. Atau dek ngadakwahan satu siapa itu lah dakwahan. Sarekan kukula. Lu dakwah mau ngapain? Cari uang. Atau teman naon benar aja Haji Pudol ya tuh kos gitu mah. Ai dakwah mah kudu keur dakwah itu bisa tuh dakwahan awak kula sorangan. Dakwah di kos gitu carekan kukula. Dilempengkeun terus tidak datang deui ka dieu. Ngaranna aya ngan meuli bejakeun. Mentak lamun nyana aya dakwah kula nyaho jasa sebab pernah datang ka dieu nanya kos gitu. Masya Allah, da'i eta kos gitu. Da'i batur mah da'i ilallah nyana mah ilal jurig teh mah da'i. Masya Allah. Jazab dah. Jadi ahli-ahli lahwi teh bisa jazab. Keliru urang. Aya anu wiridan. Dibere wiridan, ya wirid, ya sakit. Oh ternyata wiridan torekat. Kemudian nyana teu ijazah deui meunang di buku atau guruna teu pernah ijazah edan sia. Wiridan sangat sederhana tapi coba ge deuleukeun. Lamun ngomong geus teu jauh bae ti torekat syariat marifat. Wah, ieu mah tukang obat asana ieu mah ieu. Tah eta kos eta jazab eta ge sarua. Wis wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ha aja bae namu mau tasbih bude tasbih. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ana Habib Razak. Wah, majzub dia bae. Asana kurang ji samsu kajen goko mah. Jazab. Jadi macam-macam ruhani teh sing hade. Ulah salah ngadidik ieu ruhani teh. Lantaran anu goyang di luhur panggung nyana lamun sadar mah teu jazab moal daekeun. Moal daekeun inul muter kitu. Lamun nyana henteu jazab.
di luar kesadaran seakan aya nu mawa, mungkin mabok atau mungkin setanna raja setan anu entep kadinya. Lamun nyana make manusiawi moal daek atuh diputerkeun kitu ditonton ku ribuan, datang ke Habib ge nonton. Nek nanaonan coba eta. Aja dipuat di HP, diakses, yang paparantieun tolong teh coba. Blon ya, atuh Habib na bae kos kitu tuh komo lain Habib. Jadi kumaha coba ya? Jazab. Nuku organ, nuku gitar, nuku mabok, nuku lagu, jazab syaitoniah, zulmaniah, nafsaniyah, neraka teh kos kitu. Dah, ieu jazab ruhani. Nah ieu nu mentek takunul ahwal zulmaniyah. Cilaka tama kos kitu mah, nafsaniyah cilaka, syaitoniah cilaka. Sebab qala ahlul lahwi cek ahli lahwi wa qad yanjazibuna nyana osok katari ruhani teh ya leng baik sehingga manehna payok tauna lail wan nahar berang jeung peuting teu karasa ku indah-indahna mabok, ku indah-indahna ekstasi, ku indah-indahna main organ, ku indah-indahna main catur ge terus bae. Salatu khairum minan naum banding teu budak. Raja can benang-benang ya. Gitu ya habak atuh rajana. Main kayu di kieu-kieu blon teh coba. Geus teu magrib, geus teu asar, geus teu subuh. Tuh, eta jazab ngaran hal. Dibawa ku setan, dibawa ku nafsu. Mun lamun dina ilmu tariqah digambar nuzul mania, nun nafsania, dia asra di kitab Sirul Asrar aya anu kitu nafsania, araya kabeh syaitonia. Jadi urang ulah keliru, nu mantak nyahoeun ahli kitu, ahli Allah mah jazab setan. Jazab kitu nafsu nyahoeun tatara kajen kukumaha ge. Nah, lamun ahwal rabbaniyah malain deui kumaha wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansha'u an zikrillah minal gulubil munawwarah. Jazab rahmani rabbani aya rahmani aya rabbani geus lewat tina rahmani rabbani nu rahmani mah geus kamari asal urang Cikupat tanya rahmani eta ieu mah ti rahmani geus naek kana rabbani mulai sesuai jeung aturanana. Urang teh nganyahokeun ieu mah awak eueuh nanaon di jero aya ruh. Urang keur ngolah ruh, dibersihkeun ruh urang sesuai jeung aturanana. Teng urang seakan-akan teh ruh. Jadi poho ka awak. Eueuh awak urang teh datang kaleng eueuh nu aya roh. Roh urang nu diciptakeun leuwih awal ku Gusti Allah. Maha lembut ruh teh. Ieu teh lembut ruh teh. Kakuari urang teh perasaan ruh keur diulinkeun ku Gusti Allah. Ta ruh urang teh ka Gusti Allah. Gusti Allah maha lembut, urangna lembut dihijikeun diri urang. Nu mantak aya nu sok disebut manunggaling Gusti. Teu meunang tatekos kitu teh eta dicarita-caritakeun di luar ngaji teu meunang. Lantaran maknya manusia makhluk bisa ngahiji jeung Gusti. Tapi dinten teh bakal kos kitu bae sebab eta mah lain caritakeun rasa. Kos urang ngahiji rasa urang cinta jeung hiji awewe teu bisa dipisahkeun. Sekalipun badai menghantam cintaku takkan pudar. Waduh. Lautan yang dalam akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Setelah mendaki gunung, lautan mebes aing di laut. Modar sia. Teu bisa pisah jeung kabogoh. Eta kakarak jeung kabogoh, ieu mah jeung Gusti Allah. Anu ditanya ruh teh ti mana jeung ti Gusti? Iraha ayana baheula di alam arwah. Haju kuari teh kan bakal balik ka Gusti. Memeh pae, memeh kiamat, memeh mizan, memeh sirat. Abdi kuari geus ngahiji jeung Gusti. Di mana geus ngahiji jeung Gusti pae teh sieun, jero kubur teh sieun, mizan teh sieun sebab kuari geus wusul ilallah. Eueuh awak teh nu aya ruh. Engke bisa ruh teh keluar teng ti awak.
bisa ke Mekah roh urang teh engke ngajasa deui tajasud nu aslina aya di dieu mata sing hade beusi aya Habib Rozak di dieu engke di nu ngora aya di Garut tewak bae seren geus teu kaharti urang mun carita kos kitu Tuan Syekh Abdul Qadir aya 40 buka bareng cak muridna aduh kula buka jeung guru kula pugu di aing nu 40 bener kabeh Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Jakarta aya di kitu Cianjur aya bingung nu mana nu asli gitulah caritana rek percaya rek teu jelema lamun geus gurusan rohani seperti eta bisa menerobos pan airuh malatib bisa naik ke luhur langit bisa naik ke langit kahiji kadua katilu kaopat bisa ka sidratil muntaha lamun Kangjeng Nabi manggihan Uwais Kurni keur uncang-uncang di tahtal arsy di handapeun aras Tuhan Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril mah hadza ya Jibril saha itu hadza ummatuka umat anjeun min ummatika ismu Uwais Kurni kadeuleu ku Kangjeng Nabi keur nyantai rekreasi handapeun aras Masya Allah istirahatna Uwais Kurni teh handapeun aras keur ayun-ayunan sarua jeung dicitra pas kitu tah coba eta kolotrakna bakiak Abu Hurairah geus kadenge ku Kangjeng Nabi di sorga kolotrakna tarumpah Bilal geus kadenge di sorga kadeuleu ku Kangjeng Nabi di sorga ya Allah jelema kumaha landang keneh di dunia tapi geus kadeuleu ruhna dan nu mantak kuari urang ge jelema mah cicing di dieu roh urang macem-macem pikiran aya nu keur di Bandung aya nu keur di Jakarta aya anu keur di Citra aya anu keur di mall aya anu keur di kantor aya anu keur di pabrik macem-macem urang tak eta teh pikiran lamun ku urang difokuskeun rohani urang milu ka ditu nah ku urang diolah rohani teh sesuai jeung aturan thariqah untuk menembus hakikat picen ieu awak teh seakan eueuh urang peureum mata diperemkeun ceuli ditorekeun sungut dibalemkeun wadmum syafataika balemkeun balem ulah aya nu robah awak urang tak cicing coba ge urang nurutan ahli thariqah baheulanan cicing tengah peuting kieu cicing ulah robah aya naon tah naon ulah robah mimiti ngesang kesangan heula bakal awak panas ngoprot kesang kayak kebal kesangan jasa panas dahaga ulah diteruskeun edan ieu sebab urang teu jahok ka dituna kumaha tapi lamun terus eueuh kesang bakal eueuh kesang ngan teu dieusi ku zikir tah lamun engke urang aya guru nama diuk ulah robah teu meunang robah saeutik-eutik acan diuk cicing teh cicing lah teu meunang robah aya reungit teh mantak memehna kudu dipersiapkeun beusi aya nu ngaganggu beusi anu ngaganggu naon bae ulah aya cicing redang mulai tarik napas illallah poho awak mulai teng asupkeun ka latifah asupkeun terus tiis bakal tiis ka jenting panas bakal tiis tiis teh lain datang ka tiris tiis we tiis ieu awak teh nu nyieun panas nafsu nu nyieun panas teh hawa nu nyieun panas tapi lamun ku zikir inget ka Allah bakal tiis nikmat tiis bakal hajureup jadi zikir teh teu hudang subuh ge kun tiis nah orang tiis ase eta mah moal tiis kos kitu mah sebab moal tunduh bakal moal tunduh sebab jasad tunduh mah zahir ketika ruh manteng ka Gusti Allah sapoe 2 poe 3 poe moal aya tunduh nu tunduh mah zahir ieu dedengian zahir dedelan zahir ketika zahir ieu geus ku urang gas dikasisikeun simpen di kantong simpen di imah awak urang teh simpen gitu di kamar roh urang kuari engke zikirna roh salatna roh dan lain sebagainya roh jaza bakalna teh bakal boga tingkah anu beda lantaran nyana teu lapar geus teu dahar-dahar majzub ngaranna
geus jana mah atuh teu kumaha-kumaha bae geus teu karasa panas teu karasa teuis madzub ngaranna sebab ruhanina keur robbani geus jadinya mah hese urang nanya moal ditembalan kicep henteu naon henteu nyana mah fana ngaranna tah ieu teh fana teh mungkin sajam mungkin sapoe mungkin saminggu mungkin sabulan nu nyaho hanya Gusti Allah nu maha gaib jeung nu merena bae nyangakeun sadaya-daya tidinya kakarak bako cager beda rarasaan dirina neuleuh jelema dibuktikeun ku Gusti Allah secara hakikat kadeuleu akhlak-akhlak manusia nu monyet nu babi anu sapi nu embe ayo we kadeuleu nyana muringis moal kuateun muka mata ieu dedengian suara-suara teh teu ngeunaheun sebab jana tas di pangeran anu indah kuari ngadengen nu biasa dia teu kuat embung kaluar sakumaha Kangjeng Nabi Musa setelah munajat Kangjeng Nabi Musa kemudian eureun munajat teh jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ngadenge suara sakumaha galedeg bae lamun teu dicagerkeun deui Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah cagerkeun dibiasakeun detak ngan eueuh nikmat mantak cek Kangjeng Nabi Musa aya nikmat robani ka dieu teu bisa dakwah sebab ngadenge suara manusia sakumaha suara babi ditutup robanina diayakeun sakumaha biasa bisa dakwah kanikmatan robani eueuh kitu bae nu mantak waliullah teh ngeunahanan di gunung mah mun teu dititah mah embungeun mantak Imam Ghazali teh dititah turun teh selama 13 tahun teh lantaran dibutuhkan turun. Tuh Imam Ghazali, Imam Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir setelah 3 tahun turun lamun lain tugas dakwah embungeun. Sebab naon? Bisa dakwah nikmat robani teu aya, nikmat ceuli, nikmat irung, nikmat mata eueuh. Lamun eta henteu ditutup ku Gusti Allah moal bisa dakwah sebab nyana duduaan bajeng Gusti Allah. Ketika bisa dakwahnya nikmat nu eta dipikeun. Ngan engke sewaktu-waktu jana bisa ka Gusti Allah iraha hayang ketika dakwah biasa tet menyepi kholwah teng ka Gusti Allah nah iyalah nu disebut rabbaniyah timbul ahwal teu meunang sambarangan lamun geus kos kitu mah lantaran nyana mah peuting jeung beurang bakal akur ngahareupan manusia jeung hewan bakal akur dipuji jeung dicacat bakal akur nu mantak bakal akur nyana geus pepegatan jeung makhluk sadaekna sia ngalem ka aing sadaekna sia nyacat ka aing mah dielem jeung dicacat kieu bae sarua bae sebab pada hakikatna mah percis kos peuting jeung beurang peting ku Gusti Allah dipetingkeun berang ku Gusti Allah diberangkeun manya urang dek nang tangan dek nentang ka Gusti Allah ulah waka peting Gusti teu bisa ulah waka berang Gusti jamual bisa kitu keneh pangalem jelema percis kos peting jeung berang nang Gusti Allah panyacat jelema percis kos berang jeung peting nang Gusti Allah apa urang dek dia tentang teu bisa hakikatna nang Gusti Allah aingna jeung keur jeung Gusti Allah sadaekna sia aing mah moal kapengaruhan enggak nikmat hirup jeung Gusti Allah bae di alam teu seuri teu beukah liang irung dicacat teu sieun teu kukumaha tetep bae nyana tugasnya dakwah ngadoakeun sakitu bae eueuh bae bendu sama sakali nu aya teh ngan sakadar hubbul khalqi li irsyadihim wa li ikhrajihim min zulumatit taba'iyah ila arwahi ila gitu ngaluarkeun zulmaniyah ngaluarkeun kokotor tugas jana hubbul khalqi cinta ka makhluk li itu hubbul khalqi nyana cinta ka makhluk teh ngan sakarang li ikhrajihim min zulumatit tabaiyah jadi dikaluarkeun tina tobai anu poek tugasna naon sakitu beung tah dikamanakeun ila arwahin nafsaniyah kana ruh bangsa aslina nuduhkeun bae selalu di mana bae boro-boro kanu resep kanu musuh ge tetep bae dinasehatan urusannya na tersepun urusan aing mah tugas Gusti Allah nganasehatan bae kitu bae jadi moal aya ge sejuk bae sebab lawan teu kabawa-bawa ku urusan nafsu batur di alam sakitu bae dicacat sakitu bae timbul jelema resep sebab sejuk
engke dibalikan ku Gusti Allah. Nu tadina ngalem bakal nyacat, nu tadina resep bakal henteu, nu tadina resep bakal resep. Dibulak dibalik. Jang naon kitu ngaranna nyoba ka dirina, ternyata kuat, diangkatlah ku Gusti Allah. Anta wali. Maneh wali kaula. Mun masih keneh urang aya robah di alam jeung dicacat, angel keneh ka diangkat jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodona. Gitulah ahwal mantak wa qad takunul ahwal kitu wa kunan wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansu an dzikrillah tina zikir minal gulubil munawwarah geus diatur atawa wa an sibaiha ngadengekeun doang urang zikir sorangan mah teu bisa urang taqarrub sorangan teu bisa tapakur sorangan teu bisa dibawalah ku nu geus bisa dimimitian ku maca alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab 100 udah baca kan 10 terus baca ieu urang teh ditarik tatadina mah capek ngeunaheun sebab dipimpin nikmat ruhani urang ka bawa poho ka sagala rupa. Nah geus diolah heula mimitina henteu datang ka zikir bae mulai baca Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma terus dafi al baliyat urang terlena ku eta teu meunang sosoranganan tanpa ijazah dibaca kos itu teu meunang sing hade besi milu deui di lembur jeung eta ulah besi aya nu ngembangkeun kos kitu milu ulah sasar lain jang kembangkeuneun jang sorangan tama kos kitu mah jang soranganeun keuna datang ka mana dirina maca kos kitu deukeut jeung Gusti Allah haju diberjamaahkeun awas ya mun teu edan deuleukeun ji ulah tama mulai urang teng mulai zikir afdalu dzikir la ilaha illallah urang nama pan henteu ngan kabawa la ilaha illallah dengan aturan-aturanna poho urang jazab milu urang milu poho bae poho dibere ngeunaheun zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu poho ngeunaheun teu daya teu upaya aya nu teu puguh teu karuh lantaran tatarina diudag-udag polisi ceurik sorangan we teh mah aya ditanya kunaon saya ceurik polisi besi aya ceurik sorangan jazab kabawa hate nu sakumaha dangkalna ge ngadenge asma Allah nu dimimitian ku cara-cara wiridan wali Allah urang teh kabawa nah ieu di dieu teh lamun urang henteu zikir ku sorangan bisa urang timbul ahwal wa an simaiha tuharriku ilal hadrah ngadenge ngabarengan urang teh nikmat bae ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha nikmat geus aya kangeunahan kok ngeunaheun ternyata zikir asa di mana buku di sawah asa di mana gada di imah aing dek zikir kos kitu lah mulai asup ka kamar mulai nurutan la ilaha illallah la nu aya pegel doang la ilaha illallah teu daekeun heula la ilaha illallah geus sajep teu daekeun heula cak pamajikan ka keur naon ulah loba omong sia aing nurutan supaya ngeunaheun atuh ngeunaheun kula la ilaha emang siap geus siap atuh geus teu make calana ti tadi aya geus pohoan leuk zikir ka Gusti jadi zikir ka si eta aduh pohoan bener ngeunaheun cekna atuh daripada zikir-zikir ning ieu kalah jazab kene sarua teh apa gawean Habib Rojak tah kos kitu mantak ngeunang bae 2 bulan mabok 9 bulan melentung anakan di hasil zikir eta kos gitu jadi sing ade aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah kadeuleu engke tina sinar wajahna kuajeun kukumaha ge kadeuleu bae anu jazab nu boga awal sinar rabbaniyah mah lain deui hasil tina zikir jeung tafakur kosong tina rozail jeung alaik nu aya muncar sinar ilahi
nikmat kadeuleunaku urang ti jauh keneh geus kadeuleu kepatna lain deui kemudian atuh kiceupna geus lain deui geus kadeuleu oh lain deui tenang geus eueuh naon-naon di jerona kecuali Allah Rabbani aya kitulah ahwalur rabbaniyah allati tansau an zikrillah hiji minal qulubil munawwarah atawa wa an simayat tina ngadenge tuhariku ilal hadrah anu ngarobahkeun dibawa ka Gusti Allah padahal urang bobolokot ku dosa lantaran milu dina hal eta milu jeung jelema nu geus biasa sehingga urang kabawa katarik ngeunaheun horeng zikir teh eta teh lain sambarangan mutiara anu mahal sanajan saumur hirup sakali eta teh geus dicatat sebagai golongan wali Allah at-tasdiq wa taslim tah eta geus dicatat eta teh ku Gusti Allah sebab pernah ngeunaheun zikir teh leng teu inget ka dieu ka ditu mahal teh kos kitu saumur hirup sakali ngarasaan ngeunah eta teh geus lain lalagaan mutiara terpendam di dalam lautan yang dalam. Masya Allah karim tuhariku ilal hadrah wa qad tansa'u an sima'il lahwi aya deui bisa tidak ngadenge alatul lahwi nah ieu mah bagian anu luar biasa jerona bakalna ieu jadi aya anu karob teh ka Gusti Allah ku ngagitar aya anu ka Gusti Allah ku main piano aya ka Gusti Allah teh ku nyanyi aya ka Gusti mata kata nyanyian-nyanyian bangsa nyanyian berzanji teh jang ka Gusti Allah lain kudu babarengan aya cau bae lain sorangan urang assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka sesuai jeung aturanana neuk make nu kumaha ti guruna bae kumaha assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka terus bari merenung mir rabbis sama ya assalamu alayka dihayati urang mah maca assalamu alayka teh muludan doang mantap marhaban nu aslina sorangan di kamar sorangan urang di kamar teh yahu sorangan teh yahu teh eta teh wiridan ahli toriko di emang kumaha kitu yahu teh geus luhur jasa kitu nya marhaban jadal husaini marhaba ya nurul aini terus kaditu tolal badru alaina terus kaditu anta fi kullin jamilun sorangan we urang di kamar teh engke geleng kadang gua pamajikan dan salah-salahku ya tah sorangan eta teh lain kudu babarengan jeung batur merenung keagungan Kangjeng Nabi di jero kamar sorangan make sesengitan je minimal jin datang. Jadi loba hal-hal anu henteu nyararaho ketika urang ngabuka buku belan gitu ngalembaran torikoh bakal kabaca ku urang. Tah aya anu ku nyanyian eta ku marhaba, aya anu ku assalamu alayka, aya nu eta nu parantin nu dibaca ku Gus Dur tak eta mah dahsyat jasa eta mah. Dahsyat jasa eta mah. Kumaha karah? Ya Rasulullah salamun alaik. Kula mah lain deui. Paranti kula bae. Teu akur jeung Gus Dur henteu. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karam dihayati
Jadi terserah tuh menangna kuatah ti guru endekna kumaha elos. Ai Gus Dur kos kitu. Mungkin lain deui kiai lain deui. Anu di nazamkeun ku eta mah taku naon kitu ku si eta taku Darto. Nyaon teh si Darto? Darto Wahab. Atuh lain kitu nya nama. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajatu fatayaji ratal alam ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. Atuh terserah maksudna ai kula meunang ti guru lain gitu ya Rasul atuh kudu ijazah kos kitu. Mantak dihayati ya Rasulullah salamun alaika terus kaditu tuh eta silakan dek kos kitu atau dek nyanyian naon dek silakan bae dek nyanyian naon bae mangga bae nu ngeunah sok nyanyian Oma Irama atuh lain jurusan kerudung mah. Nah, iya siksa kubur. Itu terserah. Ai akur maka jero hate bisa ngarobahkeun jiwa timbul hal mangga bae. Tak jadi engke di torikot mah kos kitu, kangga gitar kanaon. Jadi di luar syariat. Nah, ikeur carita dek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah asal aya guruna. Sebab aya ruhani di bawah zikir ngabaged. Di bawah ngaji Quran ngabaged. Pan anu ngabaged bae. Teh ruhani urang teh silakan ye. Akurna ka mana we? Akurna ka mana ruhani urang ye? Sok gerak. Begitu urang ngadenge Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Lainnya hate aing hijau nya. Der. Nah, iya rada ta berarti kakenyot tah. Ruhani eta. Ruhani dibawa ku suara Al-Quran. Tuh, ngadengnya Habib Rozak. Boh, sakumaha galedeg. Wal fajri wal layalin ashar wasyafi wal watr. Gas beb, gas. Lain indah ceuli jadi kieu ye urusan anak. Teh ruhani ya keur carita ruhani panjang mun dina thariqah mah carita ruhani. Bisa ente kabawa ku suara Muammar, bisa ente kabawa katarik ku suara Abdul Basit, bisa ente katarik ku suara kitu Humaidi, bisa ente katarik ku suara dan suara-suara. Teu bisa ternyata. Oh, urang mah katarikna teh ku suara Arafik. Jangan samakan. Wah, mantap ya. Habib Rozak sama aing nya hoge ti nyana. Datang baik adiuk jangan sama nyanyian saha teh si Habib Rozak beuki nyanyi nya mah hirupna eta kos itu hese jadi engke ruhani mah kos kitu tah ka mana ieu urang teh ieu terlenakna ruhani tah meunang teh tanyanya meunang asal bisa ngabilukeunana ka hadrah ilahi tuh urang ke make nyanyian berjanji make nyanyian marhaba nyanyi teteh syair teh nyanyi ngaranna make nyanyian berbagainya teu bisa make ayeuna Al-Qur'anul Karim lirik laguna lagamna teu akur ka diri urang mah ngabaged bae sugan make kitu suling tapi nyulingna lain sambarangan nyuling aya engke ti guru khusus suling teh ela tuh lahu haram teh. Tapi jangan naklukeun ruhani, ieu mah jangan naklukeun supaya ruhani teh terlena sanggeus terhena dilempengkeun ka Gusti Allah. Berarti kudu aya nu nungtun. Mentak aya tarian thariqah. Tarian thariqah nu di Aceh dibawakeun. Nah, berbagai tarian-tarian Turki, berbagai tarian-tarian Mesir, berbagai tarian thariqah. Nah, iya. Seperti Al-Pansuri. Nu matak ditentang Pansuri teh. Naon lain ajaran bener ajaran sesat sabodo terserah tetapi nyana teh ngabilukeun manusia melalui suling jeung tarian sanggeus terlena teh di ka Gusti Allahkeun ternyata muridna jara diwali asal nyaho arahna nu mantak cak di dieuna tak engke
alatulawi bisa pakai ka Gusti Allah melalui aturan. Mun lain ngaji teu meunang dibahas. Engke siaga galitar bae ka dituna. Bisa nyuling bae. Oh ternyata ngadengikeun lagu menang cek yana tuh. Geus cak ieu uci ge meunang ieu. Meulian deui kaset habak lah. Gus Dur mah jagona ieu karesepna nya nama instrumen. Gus Dur teh lamun geus ngadengikeun instrumental masyaallah nya geus lupa daratan nya. Instrumen Jepang nya. Sebetulnya teh hartina eta tah. Tapi di dia lamun anu nyaho paham eta. Can disundatan. Jepang eta Jepang. Jadi lamun di mobil teh di tah disetel eta. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Nyaho ka hartina mengarah ka ilahi teng terlena. Geus di ka Allah dimimitian ku nu kos kitu. Aya guruan nu kos kitu ge. Jadi lamun sembarangan bae eta teh ya dibalik kerudung deui. Oh guruan tah mah kos kitu mah. Nafsaniyah tah masuknya jeung syaitoniah. Jadi make aturan-aturan. Ieu mah asalnya bae heula. Bahwa ka Gusti Allah seperti eta ulah dituturkeun satungtung can aya guruna. Nah ieulah waqad takunul ahwal naon wal ahwalur rabbaniyah hiya lati tansau an dzikrillah. Mentak teu aneh. Engke teh lamun jelema anu geus ka alam itu mah teu aneh nu jelema kumaha ya atuh aja. Bisa henteu melalui kos kitu. Bisa henteu atuh teu aneh, biasa bae. Jadi ekstrim. Ekstrim biasa bae. Nah, jadi kalau lamun cerita-cerita ti dituna ti kitu Marupil Qurhi, kemudian ke Junaidil Baghdadi seseri sikti terus rupa-rupa. Terus kabar itu Pansuri terus rupa-rupa. Terus kabehna termasuk Syekh Yusuf nu mantap kurang lamun kayang bagus suara teh lain di Syekh Maulana Hasanuddin tapana di Syekh Maulana Yusuf. Emang kunaon? Suarana bagus. Kumaha sok nyanyi Maulana Yusuf. Osok nyanyi saya Maulana Yusuf eta nyanyinya suarana paling merdu paling istimewa Banten teh ya nu mantak baragu sora ti Maulana Yusuf. Ya eta ke didongengkeun ke Maulana Yusuf tah kumaha bisa bagus sora nu mantak aya we wiridanana diwirid di dinya di Maulana Yusuf. Hayang bagus sora teh nyanyi Maulana Yusuf teh lamun Maulana Yusuf saya Maulana Yusuf geus nyanyi orang sekitar Banten daratang kabeh. Ngeunaheun sakumaha kitu wali sanga baheula ngawayang. Teh eta teh pandeg di ka Allahkeun make wayang, mimiti wayang gelar, kemudian wayang kulit, kuari wayang golek. Eta teh deuk diajak ka Allah, kok kitu sih? Aya guruan. Nu entek teu sambarangan bubukana ge sing hade. Make bismillah ieu ngawitan. Ngandamel abdi singiran. Ulah-oleh. Nah gitulah jadi ceritana panjang urang mun ngodok ke arah Gusti Allah dek naklukeun ruhani hanya guru mursyid nu nyaho di deuleu perwatakanana di deuleu perwatak dek dizikirkeun ka Gusti Allah lantaran dangkal ku ieu hanya mursyid nu nyaho wallahu a'lam.